useup naseun. Ih kubu poho aing. Timahna teh leungit ka kaleungit. Ganti ke baut salender sing gede teuing. Sia mah tarik mah kumaha? Mancing-mancing naon mancing eueuh. Sia mah sarope mancing emosi. Balik lah. Nomor teh. Balik lah. Mak, balikan di jalan euy. Sia teh jalan ka dieu bae deukeut. Jembatan gantung. Heuh, tah sia mah aing sieun. Moal. Ini aing ku aing dicungtun bae naon. Betul teh. Wir, mending ka dia. Ih, kan jauh muter kan di Arab. Ka di bank semua nyai. Hah? Orang muter-muter ka di jauh deui. Moal. Tua, emang RM kata di gubrak aing. Moal lagi. Cuma dia saha. Moal gua tela. Hah? Tela. Ih, lur. Jangkung sia teh tuh. Teu moal na ieu kuat. Coba aja teh teh. Kuat ieu bosina geus ada kieu deui. Ieu busi sagede kieu di puntaan tuh. Kuat, Beng. Kuat. Tuh ari mana itu da aing ngeuleuh ge. Moal, Beng. Kuat tuh. Ieu heuh. Tuh, kuat. Moal. Bismillah. Moal ge. Lagi moal. Aing sieun heuh. Ka sana bae bolong di preman. Hah? Wah, aing sieun eta kumaha? Mundak kana bokan kieu sieun. Kan ieu cuma. Aduh, kan dia mah yang kok corona kan. Udah ah. Sieun. Oh. Ade, kok jago teh. Hir sampai hir cuma kali. Nah, eta. Yang nyebrang mah. Sieun. Nyebrang sakieu bes sieun. Ieu teh lega jembatan teh. Komo di jembatan Siratal Mustaqim meureun. Kita bener deui, Bang. Palum bae Mang, tara biasa mah. Bang, si Bang. Korondong. Dokter tarolol. Aing ge sieun nyebrang teh di desa benerna mah ieu. Gusti nu agung, mikiran kahirupan asa krudet-krudet teuing. Sawah mah hayeun di temblogan di pojokan bagian erek nyambut, meusina eueuh. Caina eueuh, piraku kudu dikorehan ku aing ku sarangan Gusti nu agung. Cuaca deui di arep-arep sugan dur hujan gede, mi bisa nyambut sawah ya Allah. Geuning kalah sampai kataralaan segede-gede bedug sawah teh Gusti. Ya Allah teuing. Keur mah usum Covid kieu geus baralangsat. Nok amoy teh ayeuna mah profesina jadi tukang icalan. Sagala isi imah dijualan kabeh saking kubalangsak kenjang madang Gusti. Manggih kejo aron dilebok. Manggih jublek dirincang-cincang dijadikeun orek dicampur jeung tempe. Gusti nu agung kuat ku buka kabalangsak ieu atuh. Ari kita inget di Taiwan mah keluar saeutik ti imah aya nu Noel check in menang 40 juta. Di lembur, ampun. Hayang jadi jama bener teh hese di lembur mah. Ayeuna mah nok amoy teh meuni kuat ku hararese dengan duit halal komo, dengan duit haram kakaruhaneun eueuh pisan. Dengan duit haram ngabadog karek muka gembok geus digebugan. Aduh, da baheula boga mata pencaharian, live dina micet, order dina micet anu erek yang sara amoy anu erek merkosa amoy ayeuna mah sepi sugan jama teh geus teu narapsu ayeuna mah amoynya Gusti nu agung teuing sakaina aya ditawarna 15.000. Aduh atuh geuning 15.000 mah jang meuli cingcau dawet ge moal mahi Gusti ku aya akan pisan juga tuh jarami riweuh teuing hirup teh deuh. Waduh geuning aya sempak urut saya teh jama bawa keur buru-buru ditinggalkeun bawa jama teh geus tanggung ieu teh sigana mah men grunyung bae aya nomor gol kan ting digerebeg sempak kuat ketinggalan kitu dina luhur onyong-onyong imah. Amoy RMJ ka sana. Biasa eta tos didinya. Nok amoy tadi lewat ka mana? Urang nyebrang dia sieun Urang majaka irung bae pengek siga katincak munding nyebrang nu kitu bae. Kuat urang mah ieu di ditu depe ka dia teh ngagantung tah turun ge tina ieu tanah lain lempang ieu lain ngagantung jiga sapi darman. Naik kapal meureun naik kapal. Naik kapal pi mana? Boro-boro kapal, gerobak soang get boga mah urang mah. Urang sieun nyebrang lehe.
Kan itu desian. Modal be modal kayak kumaha kamu digantung ka ditu. Duh, bener lagi. Gitu-gitu ge mah jaga ka di geura wae ngomong nanya. Ah itu sempak saha sempak kuat ka dikaitkeun kitu. Teuing urang mah teu apal. Ah tadi genok amoy nu potang kacau geus bolong juga nama ieu teh sempak Mang Jacknya. Tadi genok amoy teh potang kacau bolong sugan teh ku Mang Jaka terus aya nu manggihan Mang Jaka lulumpatan sasah tadi dikaitkeun ka luhur. Teu. Teh nama tuang awangkong be Mang Jaka nok amoy nangtung be kalingsir ya sama foto. Salik lah. Tinggal itu sawah nok amoy ka nepi ka tarelaan teh gitu bedug ya Amoy. Sabenerna teh nok amoy di dieu keur naon, sosoranganan bae. Keur merenungi kahirupan Mang Jack asa ku hararese aing mah ampun sawah teh ya aya 30 hektar mah mojokan gagaleng teh nok amoy sorangan bagian erek disambut hujanna teh dek embol-embol ieu teh pugu ge keder Da ieu mah cuacana teu paruguh. mohon Sapoe hujan, 3 poe teu. eta Teu puguh cuacana ieu mah. pokona masih ganok amoy nu kurang kasih sayang tara pernah diboyor deui ayeuna mah Baru nok amoy teh keur nungguan pelanggan di dieu nya. eta oge da biasa nama lamun keur mojokan teh sok ujug-ujug aya anu noel bujur teh hayu cenah kitu Kantosan ieu nya tempat nu amoy teh nya ieu nya. Tah, ieu mah kapungkur atos kantos di dieu Mang Jack dilebet aipak mah dilebetana teh aya gorila keur bobogohan lulumpatan urang teh terjadi ka jero teh mok amoy teh sabenerna dia nungguan saha? Mang Jack abdi teh nya berhubung ayeuna teh keur hararese nya sawah teh dibarukan nu 30 hektar teh ladang mojokan nok amoy sorangan nemblok nok amoy sorangan giliran aek disambut eueuh cayan mesinna teh dadaekeun Aduh masih teh sayan ge bisa disambut mah. tah mah lain sawah meureun nok amoy nu disambutna ku Mang Jack Eta mah bener ku sawah garing ge bisa disambut mah. nya moal bisa nya hoting lamun ku stik golep mah dicongkelan Mang Jack aya bae ari Mang Jack teh rek ka mana ti mana tos ti mana ieu teh Pugu ieu ge bingung urang teh ujug-ujug ka dieu geuning. Aing mah Gusti ti barang awal kenal nepi ka ayeuna geuning beleguk teh angger-angger keneh we mah Jaka tur baru bapak pinter atuh saeutik mah pinter. Ari jaman teh ka mana-mana teh kudu aya tujuan siga nok amoy ka sawah bari neangan pelanggan sugan we aya nu ngaboking. Pugu ka dieu ge urang teh ka dieu teh keder ek naon tujuanna ieu ti imah teh. Pangge nok amoy di dieu geuning. Ayeuna mah Jaka daripada keder mah tuh hakanan tunggu jarami geura bari nana ge duh. Amin kamu digulaan mah. Mang Jack, hampunten ieu mah satu acana nya Mang Jack nya. Urang teh arek nalos eta ari irung pengek ti baheula ti orok. Ieu mah bawaan lahir atuh. Ya Allah bawaan lahir. Sugan Mang Jack mah keur orok ari-arina di bawah meongnya. Teuing tah. Oh paling ge teh di bedong keur orokna nya. Teu apal dana orok batu mal inget jah. Oh gitu. Tapi ari piling urang mah piling nok amoy mah sigana teh Mang Jack teh keur diayun keur orok ti kusruk huluna heula beungeut heula teh jadi asup irungna meureun nya. Nya jigana teh tah. Yo tapi ge Mang Jack teu naon dah irung irung pengek mah mana nabi hoyong boga irung pengek. Soalna panjang umur Mang Jack. Oh gitu. Nuhun soalna napas Mang Jack teh irit lalaunan hos jadi irit jadi nyawa teh panjang. Beda. Nuhun. Beda jeung nu mancungnya. Nuhun. Gitu. Ayeuna mah Mang Jack daripada urang utah lila teuing ningali Mang Jack wis lila juga ditu. Nya teu urang teh neruskeun perjalanan. Nuhun. Masih jauh lalampahan ya. Bising aya durang jero mah tuturujut bae nya. Teng ka mana we lah orang masa anjau-anjauna indung suku ya lah. Sing salamat-salamat ka bentar guludug saeutik mah teu naon. Nya lah. Palakuan jamaah eta tiba heula teh dek rubah-rubah ka. Si Amoy, heuh urang ulah ngeureun deui. Ayo, kenapa? Rejeng boh. Hujan-hujan teh. Geureuy masa etik. Itu hujan-hujan teh dari kudu harudang. Nek Amoy. Siap, boy. Ayeuna mah kieu ulah lebaran, ayeuna mah lebaran teh. Cintangan leuwih mah. Aduh, seungitna ampun ya Allah. Kayak sakenal sia anu ieu. Iraha. Uhir cadet, ieu batur maneh sugan. Nya tiba-tiba heula tah mah. Kamari teh anu kerbasa nok amoy make jeung AA teh. AA jeung nok amoy kikieu kurang malas 1000. Ku nok amoy dihitung di duitan nu hijina 10.000 na soeh pisan ngabar monyet. Parahnya nih mah be. Ieu mah kan. Atuh ai kurang saeutik mah hitung-hitung sodakoh moy. Hitung sodako. Ari keur jeung anok amoyna resep lain haneut-haneut kumaha kitu. Haneut kuku mah kan. Boro-boro haneut. Siga liang munding. Ongko ngaledek, ongko dilebok kamari jeung nok amoy menikah ngesang pada ngesang lembut pada jeung duit kurang 10.000 na soeh. Ampun aing mah. Daripada eueuh ceng teh hireuh. Ningali si Amoy. Henteu. Atuh enak kabogoh urang teh kalah ngamuk. Penyahoan moy. Ada dewek mah. Urang mana bebecek ka we urang. Bejakeun ku urang.
urang tuh Fitri lalaki maneh geus kukudaan jeung uing keur kurang 15.000 minta bayaranna ka dieu kurang ka lalaki maneh bayaran ka urang. Kadon digaplok urang nage. Pantes moy ayeuna bege teh HP urang ka diblokir ku manehna nomorna. Mampus teh nya. Geus ayeuna mah ari teu aya duit mah atuh ku beas raskin boh naon ke jeung nok amoy aya nyen Sorabi di imah. Ari urang teh tadi teh nyangkana mah eta ka jeung kitu si RM ka jeung jamokot ke ganjeun moy. Geus pernah ka awe urang WA. Oh deh. Heuh. Kun mau goreng patut Ayo urang teh piling nama kasih RM. Nyatana moy. Atuh urang kudu kumaha moy yang ngahubungi ka Dewek urang. geuning ngek manjing samoy teh beja-beja ka urang. Emang naon sarang geus sarua harita. Si mah mending 15.000 dewek mah 40 kali pan tacan bayar keneh ngomong bayar panen. Atuh pan. Oh, moy. Pantesan kurang teh teu. Yang teh. Hir, urang teh amoy meureun. Mentana teh kana wegah lah ceureun. Teh aya naon ieu teh urang teh tanda tanya nih moy. Malah aku ieu. Nah, Lamun jeung urang teh ieu. Moy kasbon heula kasbon nganjuk ke bayar lari panen. bener moy bener. Mangga disarwakeun urang jeung ijonan naon. Mending mun bayar mah dah henteu aa. Ku sarwana marane mah keur bararangsa goreng patut Ih sabar kege lamun geus pun. ieu mah lamun geus cair mah kurang nok amoy yang non begede dipangmelikeun. Cair kelai walet bareng zaman Firaun maka sepor hayam anggar wae tacan dibayar-bayar. Melikeun itu naon. Mending lamun pangmelikeun. Atuh sabar. Ya, aya PHK, kerna. PHP. Ya enak kan di dieu kena soranganan. Ih, Bener urang nyawanya. nyupang sugun kana tumbila kawan. Iya tuh aing mesti Bisa ka ieu, bisa ka awakan ka dia kana tumbila kawan disulurkeun hiji-hiji ku masih RM Ieu geuning tuh. amoy siga cocodot ieu buah ka adik ieu ngadaruk gitu kan tadi Ih, nu kieu teh ye obat paragi prapet tok amoy kan geus di Taiwan, geus di Arab nu ngagemblong siga ulah kobra liana. ngadar buah jadi rapet. Kami rapet tapi kompon kaloba kompon paragi plafon teh diteuleug. Aing naon ieu? Punting. Daleman sugan. Eta nu si RM tadi. Oh, kaduluk itu gini. Berarti bener si RM berarti main di si Amoy yo. Hari teh ngobrol jeung urang mah can pernah saya kenal di hantu. Pokona mah di Sakuningan Jawa Barat Sakuningan mah jeung nok amoy geus pernah kabeh nu kumaha bege anu cagak anu rupa anu buleuheuk anu hidung anu beluang nu kumaha nu belang nu naon ge. Geus karasaan nok amoy mah. Jarak catur ya. Ketik seker. Dan nok amoy mah sakaya di jajanan ku nyene teh tahir codet dengekeun. Seblak mending lamun seblak teh seblak bener. Seblak orong-orong kada langit. Mal bener pan. Kadang-kadang rujak mah batu mah rujak jambu air bangkuang nu naon dewek mah sudah jepit di irisan. Kan Eta teh. ketika cidat teuing. Urang teh yang anu murah na. Nah, kana kitu bae. Moy harita ge ka urang teh cenah beng cenah nginjem duit cenah jang naon. Erek mau ulin sugan teh heuk. Wain dibere 2.500 nginjem. Arisya ulina jeung saha Tahir? Da kita ulin jeung uing ieu, jeung Udah. uing ieu. Jangan 2.500 mah nyerakeun mo. Sia deui goblok tah mah minjemkeun duit ka batuan 2.500. Tadina Mai urang teh karnaon. jang meuli es gayot urang teh cenah mah. Eta panggil si Ohir. Jadi lalaki teh Bukan SG alergi ieu mah. sudah kuningan bae teh kumaha baralangsak teuing. Jadi lalaki teh teu jiga nok amoy keur di Taiwan nok amoy mah ieu jalan jeung lalaki jeung ka Bogor teh. Nok everything yesterday afternoon. Eta artina naon teh teh? Nyaho nok moy clear ke bahasa di Taiwan da teu bisa bahasa Inggris. Bahasa Taiwan komo. Main nama tang liang tung aleng tungkap aleng tungkung. Belengat nok amoy mah. Ai sim hareng teh nawaran nok kendaraan hayang salender apa hayang beko tah naon. Tuh saking kunya aheuna lain Mercy di beko dibelikeun. Amoy mah di Taiwan. Teng bajak ge meureun beli. Oh, beko jang ieu jang naon? Jang angkatan tai munding. Lain jam motong kue ulang tahun. Bebuk makanya ho ieu mah nya batur dewekna. Ampun. Ampun teuing. Sakanya aing mah da tai Kalau munding masa sekolah teh luhur teh teh. Luhur sakolana. Luhur onyong-onyong imah. Saking luhurna nyerag-rag gitu tah. Da imah bolong hos segala teh. Da sia ge sarua teh hir codet cenah teh. Duh, si mah kawin bae. Bolah oge ngeunah lain. Ngeunah tapi da ari belegug-belegug teh mah ngadon hayang ngawadalkeun aingna ge. Nya. Henteu kabeh ge atuh 30.000 heula jeung nok amoy meser kuota. Lamun dijumlah jamble mah. Atau hir teh hutang ka nok amoy gara-gara kikian jeung nok amoy teh. Aya bae 40 triliun mah geus kajen 30.000 heula jeung Atuh geuning gede-gede teuing. Aneh bangsa tilu Anu kamari, 30 triliun. anu kamari Minta 30. Heeh. kamari ti akhir kamanakeun. Yo akhir nak amoy teh keresep pemain HP. Ayeuna mah da HP geus dijual kamari jeung dahar. Teu basa aya HP keneh mah nya sok anjeun ka si Bubun lamun teu ka Agilang teh Agilang toko di Bedungan di ditu. Di Lembur. Nu paragi nok amoy ngajukan beas. Nah, itu Meseran kuota bae meseran pulsa teh kanggo CF. naon? Kangge nontonan YouTube channel GATV Kuningan YouTube. Oh, nuju anu keur viral loh, viral loh. Anu komedinya. Resep Bodorannya. nontonanna kitu. Tapi ge da aku beakeun kuota wae atuh ieu nya waehna pangmeserkeun atuh lamun teu. Belikeun atuh Nyangke ieu. insyaallah lah lamun aya rezekinya. Anu ieu bele anu setengah giga wae. Kat.
cekap lah dari nonton YouTube sa episode mah da mal sampai ka 1,5 giga ieu paling ge 15 MB. Oh, ember gitu, ember. Ember. Embe. Oh, embe. Ampun. Siapa gede teh ngomong keur ngeunah wah kanya hopi pisan sia mah ih. Oh, ngaco. Kan? Oh, Muge. atuh kudu kumaha erek Ya. beukeun. Nama kayak pangmeserkeun nya nu Kayak kamoy. laman pangi konter lah. Boko abembeng, boko atau hir codet nu kawas tahi ting ka beungeut teh. Duh Ya ampun Allah. aing mah. Pameserkeun eta nu ngaran teh kuota, nu kamu erek nontonan deui sugan we atuh aya kayak HP pamerean ti sabosaha ka keur kuota. Tapi cuman amun pameserkeun kuota nu kamu HP-na eueuh kana Kana naon. dijual HP-na. Cuman asupkeunna kana PCD gitu. Ulah, Karena saya kana engna. jero bulang bae tuh sekali digodong. Iya, basok. Ampun ting geus musingkeun teuing atuh eta mah. Kieu bae ayeuna mah nya kasih akan seueur saderek merenya Kumaha tuh? duduluran non pang cariosankeun pang subrekeun pang di subrekeun pang di non ngaranna teh Subscribe, subscribe. subscribe di sok Oh. breakerkeun lah Oh. gitunya. Di-sharekeun nya. Channel YouTube GA TV Kuningan. Istilahna di subscribe mah gratis. Padu klik bae subscribe jeung tombol Like. loncengna, like, komen. Da atuh sasami jeung warga Kuningan mah urang silih rojong sugan we kan. Bener. Sila asih. Ari nok amoy mah jembar kana amoy mah harta banda seueur ngan ayeuna mah balangsak pada ku Covid-nya. Ieu mah jang mararaneh bae. Tah mun teh jeung pemain-pemain GA TV anu sakitu katempuna teh baralangsak mana teh channel GA TV Kuningan mah jigana teh malarat sugan bae atuh dipang subscribekeun mah ditontonan videona tembus sugan jara di jama atuh Nah, itu gitu. kasebutna nolongan batur. Iya, bener, Mak. Nok amoy ge kitu di subrek, ditonton, di like dah kajian dawak sasama warga Kuningan. Ya, Sugan bener. maranehna milik rezekina tina YouTube. Atuh lain Kuningan wae atuh sadaya. Mohon, Sadaya. nya ieu mah kan istilahna di kota Kuningan. Oh, Mohon gitu di kota Kuningan tercinta eta ieu teh. Hari jadi kota Kuningan iraha. Terus kalewat atuh. Oh, teu nyambungnya. Ayeuna mah kieu bae atuh sugan pangpromosikeun sa Jawa Barat, sa provinsi Papua nu naon Papua Nugini ge bejaan ya channel YouTube GA TV Ya, Kuningan. Timur Lami Leste di subrek, lah. mungkin jadi sok breaker. Ya. Nyuy kitunya. Tuh. Iya. Hade kitunya amanatan duduluran nu naon sira di subrek channel YouTube GA TV Kuningan nya. Nya. Itu jeung dia teh wayahna hutang 30 triliun nu uladang kieu-kieu jeung amoy tohir Ya, codet sia usahakeun. Nu 15.000 deui. Lain kieu-kieu check in. Oh, cekin maksudna mah kitu mah ada keren nya. Oh, nya. Saena mah kadek ngarewasan heula urang. Nah. Boga besok.